kabagerannyana mereka urang kok make diharamkan mau cek kudu ngaji kudu ngaji terus baik dibebaskan neraka ayo ngomong gitu ikut aja marah naon rasakan baik sabar tahun tak mobil sabar tahun tak pondok pesantren deleken ke bisa bantu macakan utawi ke masyarakat deleken guys Aisyah ngaji deui ka aing mah deket kiai na gitu jauh deleken mah pokona mah jadi itu kadang saja kecil kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira urang mah dibere atuh kira hadeui sakian nanti oh masalah bila perlu minta deui sak ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondok nak deleken bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh jadi emang teu kumaha gitu aya je kiai ngomong kieu kabar ieu mah cenah ngaji lobaan kiai 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal karasa encan kebal menurun sakena tindak 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong sah di bendu ku Allah teh geus aya kene aya deui nu ngomong ku hari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirnya manu ngaji mah arayangan kulana dibere sanget ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah kamari mirina kasa sia lawan sia bebendu Allah ngeuna sia dibere duit deleken balukarna mantap kula mah bawel ge kajian aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saatiga-tiga cak ngan ieu urang balalener bae sakedeung euy hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeuleu ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teh bisa eta di zaman tangkorak koneng teh sing hade teh tangkorak katanya ku teh sia tangkorak awal meureun aing greget ka kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didenge cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon carekanan aing ku sia di jauh sadaekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu Cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura omongkeun aing tenjeuing saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing ditunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengembang pondok pesantren ajur kunaon sia tanu ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak sia tanu ngomong aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjenengan teh ngarasa nyeri atuh nyanana teh ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceri duh cenah kiai ulah duh mobil ka mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak Imaker cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in maka ngarupakeun
ngatasi Husain alaihi ngatasi Badayako maka ngarubagan ya Umar alaihi maka ngarubagan alaihi ngatasi Husain obo ala inukang dan lanat asada tadikin kalawan lu sangat-sangat ngarubagan wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara raping Husain wa dia tarik ka martala kening dadalan nilan qatalahu yaumal jum'ah tika maring tamaten ya lain Husain dalam dina Jumat wakil yaum sabti al-ashir minal muharram dan ucapakan apa yaum sabti dalam dina sabtu kang kaping 10 saking muharram wa qala ibnu abdul barri lan ucapa ibnu abdul barri wakil lan dan ucapakan apa yaum al-ahad dalam dina ahli aisyin madaina minal muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan muharram binaudin minadil kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu kadua adil kupah Karbala wa yurabu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin aidun meninggalwan tanah tufa alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Husain utawi jubah kang tetep saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Husain iku anak lanang 6 lan 50 tahun Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain Dumadak tabayaku alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup di antara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nya ngabunuh ka Sayyidina Husain padahal Sayyidina Husain peneruskan jeung Nabi tapi kunyana dirarat kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain kumana anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan anak Golkar mah mutuskan perjuangan anak tuang jelemana mah henteu tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu pelawan tadi bunuhna yaumal jum'ati cenah kiai di gegel loba urang Golkar kadang-kadangan ya Umar cenah moal ngaji deui minggu halus tadi itu sia malur teu kudu ngaji ka dia jangan baris Golkar deui abah korupsi na babarengan kan cenah kieu nyan lain nyan deui aing greget jasa atuh guru aing ge di ditu hiji pan beunang ku Golkar beuh masyaallah salah sahiji guru di Garut aya nu wah hebat jasa beunang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ke itu dibangunkan ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jentoy kajentoy sacablakna ngomong sia ka aing yang greget pokoknya Golkar kabeh lah pokoknya mah geus eueuh Golkar mah tanggal jaringan geus acak-acakan ku ari mah diangkat deui ka Burijal yaumal jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila yaumal sabti cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu bolon ta Golkar tah minal muharram kan jadi kos kieu teh cenah cek sakalna poe Jumat terbunuhna cek sakalna poe Sabtu cek sakalna poe Ahad tanggal 10 mabaina minal muharram di hiji tempat di mana min ardil Kubah disebut Karbala ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain geus teu kajagaan ku tentara pokona asal haul Sayyidina Husain di Karbala
jutaan manusia komo tiirat jeung tiiran disebut wayaradon dituf waktu dibunuh nyana make jubah min khazidakna itu sutra buatan negeri dakna umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib, ka para syarifah sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu